Kendang kagungan Ares Tubungsu di ISBI ieu mah anjeunna mah lulumpatan bade di dangdosana kemprang sareng gedung bisi kedah terang mah anjeunna teh muridna Wiro Sableng generasi ke-750 hiji bade digentos kemprang gedung di antosan ayeuna urang eksekusi. Tentu gedung teh dibobok deui da alit teuing liangna tok eungap kawas kitu teh alit teuing teh matak dirapihkeun deui pados suanten gedungna teh ngahasilkeun suara anu maksimal. Tah upami ieu ngarobih ukuran ti kawitna 17 dirobih kada 18 cm sareng deui aya benyol kawas enog eta kuluwung teh. Usungna tuh di bajidor ayeuna mah kurang gengsian wah ngiblat zaman untuk itu urang tinggalin nya ngalian mah teu lami eta ieu miara kuluwung mah aduh ladana moal keromis wongan salah da urang mah embung karunya bengong sentuh aya mati jawaban pas disesuaikan di posisi kemprang supaya cekap ongkong lompat kieu ngenyang lagi suara kenang di si engang we. Nah, engang di taliana oke. Tuh. Dia tereting. Wayang ke ieu logo kesernya. Habis soal kan meri liang sangkan di tengah. Tadi liang sorak. Tos gaduh panempas mah rek tuh. Karangannya panempas, ajarna aya. Dan ke setengah jam ieu lalian. 10 menit.
tah iya guys tinggal tuh 18 kemprangna soran lagi kuat galak mah ada kehoyong tuh si pandangan lagi di tim soplasan asli iya mah